wa may yarzuqu dzalikan nabat saha anu dek dirizkian melalui hujan ieu teh engke jadi jang saha malaikat ieu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ketika Allah dek turunkan hujan rahmat, malaikat didinya langsung bebeja ka Gusti Allah, siap abdi dek turunkeun cek Gusti Allah, turunkeun di Cilongok supaya jararadi berbagai tatangkalan supaya salelubur buahan aing dedeuh ka urang Cilongok lantaran nurut sa Cilongok kabeh ka aing. Masya Allah, benang deui saminggu malaikat bebeja di Gusti, ieu hujan diturunkeun di mana ieu? Ieu mah turunkeun ana di Jakarta. Bentukna naon ieu supaya jararadi atau lain? Banjirkeun cek Gusti Allah di Jakarta. Lantaran judi aya di Jakarta, istana banjirkeun istana. Ayo, siap banjirkeun. Siap cek malaikat. Datang ka sakumaha? Teu kudu ai loba-loba mah. Ieu mangan ngawarah urang istana doang. Sok datangkeun sabitis mah heula di istana. Emang lain nang malaikat. Jagaan ku urang istana. Tek celi anjing datang ke kajagaan. Celi aing ulah dengan dua-duana. Jadi okosna urang nyalahkeun hujan.